Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Nah, abdi bete kusabab 2 kali nyen video. Gagal wae kong duh min hate. Gagal setengah jam ewang 2 kali di jam 3-nya. Jam 3 masing-masing video setengah jam. Nepangkeun abdi BS tepang deui nya sareng sungkuring BS ieu kan. Bi akong sebenarnya ya hiji deui itu nuju ngagoler kusabab beres di rapid nya rapid test jadi leuleus liat teh. Teu ka dieu itu da kusabab bisa jadi kambing conge karunya kan. Kambing conge nah kambing conge lain kambing conge nah gitu. Kebenaran aya obrolan sesat urang ngobrolkeun gitu kambing conge. Nah, buat kami conge. Nah, seseorang pas babaturan bobogohan biasanya kan ke bobogohan tah main teh disebut kami conge gitu nah eta. Jadi cukup lama kieu Pas dibahas ini. kieu. Dalam mata ya tiluan. Tah, kita ngobrol nanti kita awewe lalaki teh. Lalaki itu babaturan si awewe. Tah si itu ngobrol merukan 2 awewe itu jadi tinggal ngobrol teh pada conge padahal si ieu kanana jeung anu di codeanana tadi tak conge nama jadi tak urang tak apa kambingna ti nah bet kambing gitu teu dugong conge Teu engkang-engkang conge atau ieu kana bang binatang nahan teu maksud etam conge nahan teu kutu conge atau tongo conge. Nah orang mah aneh nanti bet kambing gitu kambing mah udah teu conge henteu nya kambing bisa ngadenge buktina mun di geruan ku pengembalana ku bogana sok nyampeurkeun pan terus teh mun aya bangsa tanaon kan bae masuk me mun penting teh berarti kan ngadenge eta suara bangsatna da teu conge henteu nah anjeun bet bisa nyebut kambing conge. Penistaan kepada kambing bro gitu. Wah. Itu kurang namanya kambing conge teh kan geus di zaman baheula mun. Sekarang eta munculna di era tahun 2000-an nih kana. Ayo urang mah mungkin kan zaman kerajaan misalnya teh Prabu Siliwangi keur. Prabu Siliwangi kebayang ya. Prabu Siliwangi. Ah ieu babaturanna tahu. Babaturanna kebetulan aing dikasih Dewi ieu. Dewi atau Roro Mendut atau Roro Mendut. Aing eta ketemuan kapal beli tinjong kebetulan ada wallahu alam pamajikan Prabu Siliwangi teh apa karena apa Roro Mendut meskipun sejarah oke Prabu Siliwangi bobogohan mentaan kalau Mendut mentaan kebetulan megaan aing eta deh bedaan ya cukup bedaan dulu aing deh dan dia ketemuan cukup babaturan Prabu Siliwangi anjing ki Prabu Siliwangi aing jadi kambing conge aing emang pas zaman Prabu Siliwangi eta aya kambing bahasa kambing conge di zaman kerajaan Pajajaran pertama di tahun 2000-an tadi eta mah di bau urang bau kebayang bau bukan ayo kan atau di duduran ya pasti kan lain kambing conge mah bakal lama tapi tongo conge mah tah orang teh sok akal tongo conge kusabab tongo mah emang tengah denge emang tengah denge jeung denge da huluan pagaweana nempel dina kulit kayu eta mun tongo conge nya wajar eta emang tongo da conge ieu bet kambing conge jangan mati ieu kahiji disebut kambing conge teh bahasa ti zaman urang karuhun teori urang ya teori urang gitu kambing conge teh bijil di tahun 2000-an ka dieu kong kusabab baheula mah da manya aki-aki urang gitu nya aki-aki urang gitu baheula keur bobogohan geus hafal bahasa kambing conge moal paling kita tongo conge lah da aba-aba baheula mah logikana tajam kene pas urang namanya kambing conge kambing mah conge
terus kaijinya kita kambing masalah kambing congekan aja ya. Jadi maneh menistakan babaturan maneh. Nah babaturan maneh disebut kambing berarti teh jelema gitu kan. Kaduana kambing dibawa-bawa ke masalah bobogohan etisnya etis itu mah jeung maneh sabisa-bisa mah ulah mawa babaturan bising sangkan ngabaturan maneh bobogohan ulah eta teh kecuali mun kieu tapi itu kan awe kan lalaki teh ngajak babaturanna tah kecuali mun awe na ngajak babaturanna tah beneran dua teh jomblo bener bisa dicomblangkeun gitu ding comblang teh dari kata naon gitu bercomblang gitu comblang ya nama comblang teh naonnya cigana comblang teh dina makanan naon teh mejilah dina makanan tradisional Sunda betlang lain betlang jerona amis gula dengan gula dengan kok jerona teh amis gula warna teh wi dengan di luar teh wi gemblong ayolah belna nyambung belna comblang gemblong iya masalah kambing conge ya kambing teboga dosa nyaku orang minang lidahan mun keur aya nu akekahan gitu ulah dibawa ka ieu lah bahasa ulah lah tong dipake bahasa lah kambing conge tong lah beuti ya mah di naon kong aya saran cukup nama beutna ulah kambing conge kambing conge ada kene keyeup conge benernya keyeup mah pantes tapi nah istilah bahasa nu kitu sok diasupkeun jeung binatang gitu kambing conge atau kata-kata kasar anjing aya bahasa kasar anu anjing gitu ta gitu. Nah hewan bisa jieun bahasa terus bisa anu bobogohan ya terutama ieu lalakina ulah nepikeun ka ngajak babaturanna pikeun ngabaturan ulah karena bayuan we mending ge ku sabab eta babaturanna khawatir kete maneh mah dagoanna di dieu teu mikir tah di tengah dagoan di deukeut mangsa itu babaturan bobogohan ya nungguana kieu penduduk setempat ngelewat dulu kayak begitu tuh karunya eraheun teh pasti nanti eraheun jeung anak teh mun hujan ya naik motor mudah hujan gede we hujan tah naha awalnya kan urang ngiuhan kana warung anu muka urang kudu api-api meuli jadi leuwih kaadab wong sebenarnya kudu api-api meuli teh botol atau meuli ale-ale karena era beuleunan namun hujan jadi urang mah kudu ieu kudu kana warung tutup bisa mah soalnya lamun orang ngiuhan di warung anu muka engke bak kudu urang kudu api-api meuli power app barijeun hati orang meuli pasti tepuguh teh ya meskipun maneh ngiuhan kayaknya pas meuli power app atau pas meuli cikur maneh terido gitu kusabab maneh tepuguh bayalah da eta sebagian rezeki anu dagangna bae ge maneh dinya bisa dimake jas gitu kayak denela fixnya nama resminya kong tongo conge nama tongo conge mun aya babaturan kumaha diajak kitunya bobogohan sebutna tongo conge nya bisa yang jadi kan asal mah kancong jadi tongcong ka pembahasan kedua kong nyata pembahasan tadi kurang seperti selingi ya pembahasan bahasa kasar anjing aya wae tiba-tiba pokoknya mah aya dari tahun ke tahun dari generasi ke generasi aya bahasa anjing teh jelema budak leutik nu capetan ngene ngomongna bisa nyebut anjing jadi nu kadang kurang masih sebagai seorang dewasa gitu nya misalnya maneh ngalungkeun pepetasan tapi teu kaalungkeun beris kan karena nggak beleduk di dalam tak pos itu mau ngadenge udah berarti kena ngomong atau masih kabudak betiknya ulah
orang teh tong sebagai seorang dewasa gitunya, orang kudu wajib apa gitu asal usul kata anjing, bahasa kasar anjing. Nah bahasa kasar anjing teh biji mah gimana gitu. Buat di zaman penjajahan Belanda, buat Di zaman kerajaan Perbusi Warman, perbusi ke perang lawan iya Majapahit. anjing Gajah Mada mau mungkin itu cocoknya berarti deh kata anjing ya siga nama ya bahasa kasar anjing teh tercipta perkiraan orang ya emang 70-80 tahun ke belakang ya berarti ke zaman zaman sanggeus penjajahan lah siga namanya pan bahasa kasar anjing mah identik dengan situasi hati ke ambek ke mengeluh gitunya misalnya aya mungkin anjing aing kamari ditilang ternyata make helm nya salah manehna tuh nya nah bet kudu nyalakeun anjing sok ulah nyalakeun anjing pamali da anjing teh emang haram tapi da kan teu boga salah anjing teh patut dibela gitu tapi ngeunaheun oge sih kabal misalnya kata anjing ngambek karena geus diputuskeun geus selingkuhi ku kabel udah sebenarnya kamu ngomong aja gua jadi ciga si Ijal ya coba mau kieu anjing kan jadi ada mana gitu kepuasan tersendiri gitunya coba mau kieu dugong pan jadi dugong mah bukan salah gitu sarapan anjing sebenarnya kumaha kamu iguana ngomong dah atau kalau kalimat binatang kalimatnya panjang oh iya belalang sembah mau mungkin congcorang belalang sembah teh ulah mau mungkin tong asupna berarti emang anjing mah meureun baheula teh meureun sigana aya kolot urang gitu nya nu kayaan ambek gitu nya buat dia dicarikan ke pamajikanna atau kumaha bisa wae nu anjing ngalewat gitu aya mana teh ngalewatan anjing gitu nya anjingna teh keur ambek-ambekan gitu nah. Oh, berarti orang teh ambek teh kudu ngomong anjing ya. Nah, gitu. Anjing. Jadi saya teh ambek nih. Anjing aing ke atau awe ke main. Anjing aing ke main anjing atau ke nilun tuh. Anjing mun dicarikan kudungan. Anjing gandeng ke anjing teh. Saya dirinya tapi teh ya nama nenek orang zaman nenek orang atau zaman bau jadi bau orang ke ambek gitunya manehna dicarikan kudunungan terus teh manehna ngalewatan anjing nu keur ambek-ambekan terus si anjing eta asup ka alam bawah sadar jadi ku manehna diaplikasikeun ka situasi manehna keur ambek jadi anjing ngeunaheun anjing kebiasaan anjing ina tapi ieu teh si anjing ieu teh tak apa asal usulna di daerah mana gitu karena di seluruh Indonesia geus pada nyebar gitu anjing bahkan Malaysia oke anjing kecuali teh Timor Leste mah nya Timor Leste mah meureun askuno mah Timor Leste atau Pulau Natal atau ada Pulau Natal di Samudra Hindia dulu tinggi. Bawa Kamboja mah. Tikung koi. Bahasa Filipina kan bahasanya bahasa Tagalog. Tapi binatang anu lebih buas si anjing oge bae. Contoh harimau bisa kan nanti bantal nah hewan lebih kejam ti anjing itu dijieun bahasa kasar piton albino dari gitu kan kita pelahnya ratunya ulah dari kita kan Lui di gegelan harimau tak ulah dari anjing eueuh peurahan anjing peurahan itu yang
negeri. Eta banyak orang regional orang teh. Pai pucuk. Pai pucuk eta poe kuraan bang. Teu atuh dijieun bahasa kasar. King kura. Geus sangan emang ulah ganti lah. Anjing karunya anjing. Ada jangan buas tapi merenah gitu. Geus lah, gantilah paradigma anjing teh. Kurang ganti we namanya. Di binatang-binatang Binatang-binatang leuwih kejam. luas sejam tapi ngaranna teh lucu. Geus kitunya dia nama. Rasanya geus kong gede lah bahasa anjing mah. Anjeun barudak sengit bukur bisa aya pertanyaan, bisa aya topik nu saran topiknya nu bisa kurang didiskusikeun gitu Atau bade sok anjeun komen di bawah. Kami dari tim Sengit Bukur mengucapkan turut duka kita kepada terhadap semua musibah yang bencana yang ini maupun di negara ini. Semoga keluarga yang terkena musibah itu diberi ketabahan, kesabaran dan semoga cepat bangkit kembali ya. Bangkit kembali. Mari kita berjuang bersama gitu. Dalam situasi sulit ini daripada orang ngabijikeun bahasa kasar anjing mending kene orang bangkit kembali dan kami terus berduka untuk semua. Sampai jumpa kembali di obrolan sesaat episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.